haram mupul melian dakana dahareun disimpen ngarah dijual dimahalkeun. Naon kira-kira awetnya di urang contohnya, tapi da moal terjadi ieu usum panen kabeh pare dibulian kabehnya. Nepi kakeun boga sawah teh jadi teu boga pare nya. Tah kunaon dibelian boga tujuan engke lamun geus hese pare bakal meuli ka urang. Engke hargana rek ditaekeun. Lamun tujuan kitu hukumna haram. Kumaha lamun melian tapi teu boga tujuan rek ditimbun engke rek dimahalkeun? Ari eta mah teu haram. Jadi ieu mah kumaha naon kumaha tujuan, kumaha hate. Jeung deui da meuli pare di palemuran mah moal naon? Kecil kemungkinan batur teu barogaeun, anger we bogaeun nya. Kajabaan mun teu nyawah meureun nya. Teu nyawah teu gacong teh mah. Eueuh nya eta mah geus biasa meuli. Tah ari nu nyawah atawa gacong mah pasti stokna teh 4 bulaneun minimal atawa 6 bulaneun mah boga. Jadi ieu mah di tempat anu rawan eueuh pare, rawan eueuh beas. Di urang mah moal terjadi masing aya nu meuliean pare oge dan niatna lain jang ditimbun nya eta mah bisnis we da batur anu dibelianana ge henteu nepi kakeun jadi balik deui meuli gitu. Tadina pare dijual beak parena teh tuluy jadi meuli. Tah henteu terjadi dugi ka kitu di urang. Atawa masing salian ti pare ge naon we tapi da di urang mah eueuh nya kadaharan anu butuh tuluy hiji waktu urang teh hararese teu aya nya. Aman. Naon ngan pare unggul eta oge henteu nepi ka eueuh gitu aya gitu. Kapol dan teu butuh gitu. Teu butuh kapolna sugan aduh butuh kapol henteu. Butuh kapol teh anger we jang jualeun. Ieu mah ditambahan tah hingga seep di luar taya dagangan nepi kakeun eueuh naneangan meuli ka batur ge da di manehna kabeh. Sabada kitu ku kituna harga jadi naik pisan. Ngaran-ngaran boga barang sok ari wani we geuning ari barang lamun geus saeutik hargana teh sok jadi naon sok jadi naik. Kapol keur loba mah ngan 10.000, keur saeutik mah nepi 30.000. Cengek keur murah mah keur loba mah murah 5.000 nya sakilo teh. Keur eueuh mah 80.000. Beuki langka beuki mahal. Kadu keur loba mah 5.000-an nya. Keur eueuh mah 100.000 kan eta teh nya. Keur jarang mah da pujaranna barang teh mantak jadi naik karena harga da perhitunganana pasti dibeli ieu da butuheun nya tak kitu perhitunganana. Ta saur dina hadis layah takir illa khoti. Jalma dosa tukang nimbun barang. Nimbun barang teh tapi nimbun barangna anu kira-kira dibatur eueuh engke batur meuli ka urang. Ari nimbun barang urang teh nimbun barang tapi batur ge bogaeun eta mah teh dosa nya. Jiga nimbun naon naon we ranginang diteuneun sugan ku urang teh nya sataun. Da batur ge teu pati butuheun ranginang mah. Ari lain rek hajat mah jaba mun hajat ge sok ngadadak naon ngadadak nyieun atawa beulieun ge loba henteu doraka nimbun anu kitu mah. Nu doraka mah nimbun anu barang eta teh dipika butuh ku batur sehingga eueuh beulieun engke meuli ka urang engke ku urang hargana dimahalkeun. Sapertikeun mun di urang mah hiji-hiji anu dipika butuh teh naon? Pare nya beas ngan ari nimbun beas mah koneng nimbun pare nu aman mah kuateun 5 tahun pare.
kumaha lamun nimbun hasil tatanen nimbun peuteuy contona kerek dijual mahal eta mah mangga-mangga wae nya atawa anu sok awet teh naon rinu kapol angkrek nya eta mah mangga da batur henteu butuheun nya sugan aduh teu kuat hayang kapol garing jang naon kitu jang tinyuheun unggal isuk henteu tara nya eta mah teu doraka nimbun nu kararitu mah nu doraka mah nimbun barang anu batur teh bakal butuheun kana eta barang bari manehna teu bogaeun. Salajengna haram nambahan kawani harga barang malar nipu nu sejen malar supaya hayang berarti ieu mah sekongkolnya aya dua jalma rek ngajual barang kapolnya nu gampang cek eta nu dua jalma teh tak engke lamun ku urang dihargakeun ge kumaneh bantuan ini dua jalma teh euy beli kapol sabaraha 15.000 embung pasarana ge 13. Nah haker kitu teh datang keuna rawan euy iya ngajual kapol puguh geus sekongkolnya jeung nu rek ngajualna sabaraha kitu hayang mah 15 tapi si ieu nawarna ngan 13 ceuk nu datang teh nah 15 kamari ge urang di ditu 18 wani atuh 15 nah dipapanas supaya nu meuli teh jadi ngarasa untung gede nya dipapanas rek dijual 15 ditawar 13 datang jelma naon 15 kamari ge 18 atuh nu nawar 13 teh nya kitu bae 15 we tungtung nama jadi sakahayangna padahal harga asli nama 12 contohna nya mapanas batur atawa naon ngomporannya supaya dibeli nya. Lamun ngajual lamun meuli sarua eta oge meuli beaseun baraha 14.000 embung hayang ge 10.000 contohna teh tuluy dipapanas nah mahal-mahal teh 14 usum panen ayeuna teh kamari ge di ditu 8.000 nya nepikakeun hargana jadi turun tah mapanas ka batur supaya hargana jadi turun lamun joina jeung nu rek meuli atawa hargana jadi naik lamun jeung nu ngajual eta ge sami hukumna teh haram. Kamari ge geuningnya terkadang sok itu di urang oge piraku di situ ge sakitu nya kan eta teh sok naik sakapung kariji ka tuh ka situ nya sebisa mungkin mah lamun keur jual beuli teh ieu mah lamun duaan ya da bieu mah gambaranna tiluan nu doraka mah ari nu duaan mah teu doraka nya ijik mawa kapol jual kapol lah sabaraha ayeuna 13 piraku 13 kamari ge di situ mah 15 contohna teh nya eta lamun banarna henteu sadar mah bakal langsung naik nya karijig bawa ka situ tah tapi keun we eta mah meureun nya heureuy we lah heureuy nya atuh da ayeuna mah keur murah di dituna oge turun peuting turunna oge 13 eta mah teu haram teh doraka nya anu doraka mah lamun dipapanasna ku jalma anu katilu komo eta jalma teh geus joinan supaya hargana jadi naik diobrolan didukung kitu nu rek naon nu rek ngajual teh bener kamari ge di ditu urang tas peuting urang tas di Tasik nya yeuh hargana ge sakieu padahal mah ngabohong supaya hargana teh jadi mahal pan ari geus teh yeuh jang meuli uduh contoh sapertikeun kitu teh kenging nya rebut tawar mah rebut tawar we sing leres